Pak naon margina pengalaman orang sarerea kerja otot jeung kerja otak beda tante Bu. Allahu Akbar enjing dugi kasonten di Sampora di sawahnya nandur macul 100.000 tak bisa gila-gila ting 100.000 sadinten capekna luar sabaraha jam itunya ti enjing dugi seten karena kerja otot Pak tapi silakan yang kerja otak subhanallah aya setengah jam menang duit 500.000 contohnya tukang servis setengah jam ngomean TV rusak alhamdulillah menang 500 kerja otak hoyong budakna pinter Bu hoyong perhatoskeun tuang leueutna naon tuang leueutna halalan toy halal heula sim kuring gaduh rerencangan Pak mondokna putrana di Salapiah punten Salapiah teh terkesan murah tapi tidak murahan tuang leueutna saayana kulem ge duh padu ngampar samak peripaosna hiji waktu satahun kali wangsul bapakna deudeuh kanu jadi anak apaleun di pasantren teh tuangna sakitu wae ayana sederhana dicandak ka rumah makan ayo teteh makan sama abi sama umi diajak ke rumah makan sagala sok naon teh hoyongna sanggakeun murang kali tos milih itu tos dipayuneun meja sadaya tuang leueut lengkap murang kali naros kieu pertanyaannya mencengangkan Pak dan yakin mual sembarang anak bisa nanya kieu kanu jadi indung bapana abi ada duitnya ya mana diajak ka dieu teh terus uangnya halal apa enggak kolotna kaget bari rarambasan neteskeun cai panon ya halal atuh teteh emangnya kenapa kata akang di pondok kalau misalnya uangnya enggak halal ilmunya tuh enggak masuk ke tetehnya abi luar aya model ki barudak sakola nanya ka indung bapan aya hanya lahir dari pondok pesantren maka ibu titip tah rezeki anu halal nu kadua hoyong budak pinter tuangeunana diparatoskeun ongkoh hayang boga budak pinter diberean beda maka na pantos otakna otak nomor 3 nah iya penting di samping tuangeun jaga Pak kesehatan akal anak kita naon margina cek Kanjeng Nabi al-ghadab yuzilul akal walaupun akalna sehat tapi karena diruksak dengan amarah punten berapa anak yang ruksak generasi depannya karena apa karena sering ting dicarekan kudu jadi indung makana titip Bu bapak ulah remen teuing nyarekan budak lamu erek parasea ulah hareupeun sim kuring kamu orang kali ngaos sedak bising ke indung bapa maneh keur nyarekan maneh keur parasea enggal ari amarah teh dongkapna ti setan ari setan teu tina api ari api elehna teh ku cai maksana kumaha bi geuwat cokot cai saember mah ajurkeun tah ka indung bapa pasti maneh ditampiling kahade ibu-ibu bapak-bapak bahkan aya nih punten abdi bade dongeng sakdik ya dongeng nyata dongeng nate aya seorang suami istri Pak gaduh pakayana loba luar biasa hiji waktos anjeunna teh kenging rezeki meser mobil anyar gaduh putri hiji-hijina yuswana 3 tahun dikantunkeun di bumi sareng pembantu anjeunna angkat naik motor da cantiasa naik mobil ieu nganterkeun heula ibu na ka sakola istrina anjeunna ka kantor singkat cerita ia murang kali dikantunkeun sareng pembantu di bumi nah bosen Pak ayun-ayunan tos bosen sosorodotan akhirnya kumaha nuju sosorodotan mendak paku Pak akhirnya ngalukis dina keramik nggak kelihatan bosen pindah karena pakarangan aya taneuh kotor akhirnya di mana deui nu bisa dilukis kabeneran aya mobil bapana nu karek dibeli eta mobil nu karek dipeser teh dicurat-coret digambar wajah bapana wajah indungna wajah manehna pinuh belah dia pindah ke belah ditu pinuh sadaya mobil ku lukisan manehna jeung indungna jeung bapana apa yang terjadi sore-sore Ramana Uwi Pak pas Ramana Uwi ningali mobil tos pinuh ku coretan kagetna luar biasa bibi pembantuna disaurang aya naon tuan ieu saha nu wani-wani nyoret mobil ayah mobil tuan akhirnya murang kali ngadangu suanten bapana sakitu tarikna keluar biasa langsung ngarangkul bapana ayah lihat gambar Dita bagus bukan oh jadi kamu yang coret-coret mobil ayah
lain dipuji lain dipeluk, eta pelukana dilesotkan, sebetulan di sampingnya ada ranting na eta digebukeun sataker ka budak sampai budak cerik jajeritan, sakit ayah indungna teh molong wekeun semereun dina jero hate bener bapana sakali-kali budak teh kudu diwarah pan osok kitu lain Bu, bapana keur nyarekan teh indung bener sakali-kali bapak kudu diwarah budak teh diantep we, justru nu teu tega saha pembantuna, sudah Tuhan kasihan neng ditangga atau apa ditewak eta murang kali teh ku pembantu, cek tuana teh krem ta budak di kamar, 3 poe teu ditinggalian acan tos ngalanjur nafsu ngumbar, aya tos nafsu sapertos kitu kasepuhan keun budak teu ditinggalian, poe kahiji laporan pembantuna, Tuhan itu neng dita panas, udah bere obat penurun panas, sampai poe katulu semakin menggigil eta budak teh iritasinya semakin menyebar, udah nanti sore dibawa ke klinik. Sore-sore dibawa ke klinik, cek dokter jaga, mohon maaf Bapak, anak Bapak kami tidak bisa menangani, hal kudu dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit mencengangkan Pak. Bapak mohon maaf, anak Bapak iritasinya sudah menyebar, kalau ingin selamat terpaksa anak Bapak harus diamputasi tangannya. Kagetna luar biasa, tenyangka Pak, tenyangka rubah syahwatin aurasat husnan tawilan, pelampiasan nafsu yang sesaat mewariskan kesedihan yang berkepanjangan, nampilingna sakedap tapi akibatna amputasi panangan barangkali, karena terpaksa disetujui MOU penandatangan surat izin operasi. Setelah budak dioperasi dibius asup ka ruang kamar inap, urang kali sadar ningali bapak na ngajerit, ayah maafin Dita nggak bakal lagi coret-coret mobil ayah, ibu maafin Dita, bibi maafin Dita, nempo panangan kenapa tangan Dita buntu, bagaimana nanti kata teman-teman, bagaimana nanti Dita makan, ayah kan Dita udah minta maaf, tolong balikin tangan Dita ayah. Oh, tidak ada jawaban kecuali air mata penyesalan yang luar biasa. Jangan sampai Bu, mending ayeuna nu diamputasi tangan murang kali kumaha upami diamputasi na masa depan psikologis murang kali naon margina, sabab nu kabayang-bayang suasana ancaman luar biasa dirompok, maka tanamkeun kesabaran luar biasa ulah sampai orang ngalajur nafsu ngumbar amarah, sabab murang kali teh ujian. Ieu penting abdi upami wangsul di pangaosan jam 12 jam 1 dongkap karompok, punten Pak teu wantun ngagugahkeun nu rompok nyandak kunci serep pas kalebet karesan ieu mangga bising terpercanten ke praktekkeun supaya urang sobar ningali istri abdi nuju ku lempa, ningali istri mah mending nuju ku lempa resep ai ningali keur hudang mangewa nu aya ningali mah keur kulem eta ningali istri keur kulem teh ka pasepuhan tetep ku sing teh mata batin simguring lain ku mata zahir ditetep ti luhur sausap rambut jeung ketombena nepi sausap dampal jeung rorombeheunana dina hate teh heueuh si Umi baheula anyar-anyar panganten mah awakna teh mani langsing pisan kunaon ayeuna jadi langseng udah ngelahirkan anak urang bae geus 3 demi siapa membahagiakeun sang suami teh cai panon teh diundang teragrag hampura Umi tadi barang geus molototan hampura baheula mah anyar-anyar panganten lamun saselimut sareng pan pahalana ageng ya Pak ya, lamun suami istri kulem saselimut sareng eta sami sareng leuwih alus tibatan salat sunah 100 rakaat luar biasa. Maka ibu sering kulem teh saselimut sareng nu jadi salaki da anyar-anyar panganten mah betah sampai subuh teh ieu mah bujeng-bujeng ayeuna mah karek 5 menit teh selimut teh geus nyangkut dina suku da rorombeheun teh. Kenapa bisa rorombeheun? Naon eta rorombeheun teh? Sabab sering kasabunan nyeu anggian putra jeung salaki. Duh sedih Pak, soknya ngacakan Pak cai panon teu diundang nyak celak. Oh isukan cobaan ku indung dah hak bapa nasina kulem ti payun Pak Bu ningali salaki maresep keur kulem eta geus sarung mungsat ka luhur ieu dahdir geus ka mana-mana tingali ku indung teh ya Allah salaki kuring baheula mah anyar-anyar panganten awak mani bodas ngeplak ayeuna bodas ngeungkleung dalam teuing di sawah melaan samelaan kami istri jeung anak ningali panangan baheula lamun salaman jeung salaki teh betah halus pisan ayeuna lamun salaman teh ieu teh leungeun taparud lami teuing pengandoran demi siapa demi istrinya hampura bapana sing tadi beurang kami masakna kurang raos kami molototan anjeun hampura celak cai panon
Begitu juga murang kali simkuring kalasan gaduh murang kali teh tilu nu hiji istri nu kadua pameget anu katilu istri atau nu pameget mah punten nu istri mah ngiring ka istri simkuring alhamdulillah awakna teu rada bodas nu lalaki mah percis jiga kuring bahkan leuwih tibatan kuring hideungna luar biasa keun kajenda anak dewek eta lamun bade kulem teh bade bobo nyarios ke abi di payunan TV teh nanti kalau aa bobo tolong pindahin ke kamar tah pak keur mindahkeun budak ka kamar sok muhasabah emut kana hadis Kanjeng Nabi siapa orang tua yang memandang wajahnya kebisyukrin kan nadharihi wajah wujuhin nabiyyi bagaikan sedang melihat wajah Kanjeng tetap anak orang dengan penuh rasa syukur dengan penuh rasa kasih sayang diangkat murang kali orang teh di payunan TV ka kamar di ais dipikir-pikir budak kuring tehnya hidung teh anak orang teh ternyata alim pisan bager pisan teu ngerepek ari keur hees mah ngerepek sote ari keur hudang ari tadi beurang kunaon eta budak teh digegewek di udag di polototan budak lumpat di udag geus di udag ditewak di polototan di jewer kadang mah keluar kalimat nu teu se ari sia nakal-nakal ting anak saha ongko anak sia leres bu cai panon teh hanjaka leresnya nuju mangku budak teh celak cai panon teh ya Allah ya Rabbana hampura anaking tah makana bu pentingna evaluasi pentingna muhasabah supaya orang jadi indung Bapak anu sobar punten murang kali ujian ulah sampai diruksak kualitas akalna hanya karena emosi orang titip bu sakade rubba syahwatin aurasat husnan tawilan pelampiasan nafsu anu sesaat bakal mewariskan kesedihan yang berkepanjangan yang terakhir murang kali urang teh di samping ngangkat derajat tiasa ngajongklokeun derajat tiasa janten ujian yang terakhir harapan Kang Mujib harapan urang sadaya nah murang kali urang janten Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama qurrata a'yun saur Ibnu Katsir maknana as-surur wal farah gaduh murang kali anu nyenengkeun hate ti ceuli herang panon terus kadituna waj'alna lil muttaqina imama jadi kudwah jadi contoh ke anak-anak nu sanesna bu halo ibu pernah teu aya jama keur ngomongkeun salaki urang halo ibu pernah keur ngalangkung ka hiji bumi terus tatangga keur ngomongkeun salaki urang pernah ngadangu tah henteu andai kata belum pernah alhamdulillah suami orang geus menjadi kudwah contoh ke suami anu sanesna lamun ayeuna sampai aya kalimat duh resep teuing ce boga salaki teh kuring makabita eta berarti ciri salaki urang geus jadi kudwah contoh ke balarea bari jeung ibu kudu ati-ati berarti di tukang siap aya awewe nu hayangeun ka salaki maka nangke di mana salakin aya pamenta ulah diengke ya penting Pak sabab diamanatkan ku Kanjeng Nabi bapak-bapak di mana ningali istri anu menarik ulah diengkekeun falyati ahlaha sumpingan istri urang fa inna ma'aha mislalladzi ma'a apa yang kita lihat tadi ada juga di istri kita penting dangukeun ku ibu-ibu di mana salaki urang dongkap enggal dibagiakeun tawisan bade tuang ta bade nunggang heula bade teh tubruk ta bade nubruk teh heula supaya salakina tetap bahagia penting eta teh supaya orang teh tetap istiqomah dina kasayan ulah kan bedana kieu meureun panya nu tadi dipendak mah meureun misalna kieu bapak tadi mendakan ping-ping enggal uwi Pak da dirompok istri urang ge gaduh ngan bedana nu tadi mah ping-pingna mulus nu istri urang mah mulus pisan ulah ngomongkeun istri hareupeun batur Pak naudzu Oke, ibu bapak hadirin wal hadirat nu sami mulia eta penting dinararagi ngajagi supaya murang kali urang tetep tiasa janten qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang terakhir ibu bapak hadirin wal hadirat nu sami mulia abdi titip ka sadaya nu sami hadir. Yuk wa akhlisil amala fa inna qad basir tangtos ujian putra, ujian rumah tangga, ujian istri, ujian padamelan, ujian kehidupan luar biasa. Tapi bangun ieu ujian teh kalayan kusikap anu ikhlas normargina Pak ya binaros ka ibu-ibu gaduh salaki teh cek ibu kira-kira capek tante Bu kenapa banyak istri yang mudah lelah ngurus suami cicing bae
Ari cicing bae teh disebutna tawadu. Terang tawadu Bu, tara mawa duit. Ibu-ibu, kenapa banyak istri yang mudah lelah ngurus suami? Kenapa banyak suami yang mudah lelah ngurus istri? Kenapa banyak orang tua yang mudah lelah capek ngurus putra? Pertanyaan ieu jawabanna satu, karena kurang ikhlas. Di mana teorina? Imam Ghazali rahimahullah nyebatkeun Bu, Pak Ari Jami teh aya dua unsur, aya unsur tanah, aya unsur ruh, aya unsur fisik, aya unsur hate. Lolobana urang gawe teh ngan saukur ngandelkeun fisik teu ngalibatkeun hate. Contoh nu paling sederhana, ibu bapak tuang bandeng aya, gurame aya, celem sagala, tapi hate ibu bapak nuju seueur ka pusing, kira-kira tuangna nikmat moal. Yang bikin nikmat kita makan tuh lauk pauk tah hate urang. Hate. Bapak tuang punten ngan uyah sambal jeung lauk asin, komo dibarengan ku nu ngora tuangna. Ulah suudon nu ngora teh maksudna peuteuy jengkol jeung jaat. Datengeunah tuang jeung jaat kolot maliat. Tapi hate bapak nuju happy, nuju bahagia, kira-kira tuangna raos tah teu Bu? Yang bikin kita nikmat makan bukan lauk pauk tapi hate. Bising cahan kahartos keneh, ibu-ibu gaduh caroge yuswana tos rada sepuh, wangsul baik jam 11 wengi asup angin menta dikerokan rek dikerokan moal. Astagfirullah. Halo istri soleha, halo cirina teh taat ka salaki rek dikerokan moal. Ayeuna geus mulai beda jawabanna. Rek dikerokan ikhlas. Kudu ikhlas, sabab lamun teu ikhlas ngerokna cepet capek, nu dikerokana ge teu raos. Naon buktosna? Punten, ibu-ibu nu ngerokan salaki teu ikhlas, akhirna kumaha eta keur ngerokan teh ngoceh bae teu eureun-eureun. Contohan ulah, kasinggung moal. Ibu-ibu ngerok salaki teu da eta keur ngerok teh ngoceh teu eureun-eureun. Ari sia teh geus kolot. Gitu. Laku lampah juga budak bae sia. Balik jam 11 peuting geus asup angin mah aing sia nu ripuh. Isukan balik jam sakiku aing dijejek sia. Punten ibu-ibu. Dikerokan maang, ngocehna ang, cak bapana najora teh aing ge lamun aya awewe lain moal nyuruh nyaneh. Padahal coba punten ngerokna ulah pake logam, pake hate. Apakah sehat kapanjang yuswa? Sabab lau apa udun ke sampai dugi ka maot nambeun kami teh jeung saha. Nikmat mencetan ulah make ngan saukur panangan, make hate. Sabab lamun mencetan make leungeun bae jagreg Pak, bari jeung ngomel. 50.000 yang dipencetan segala. Pencetan ka punten Pak Bu, betul itu Pak. Sok taroskeun apapun profesi kita, kalau punten teu ikhlas melibatkan materi unggul cepet telah. Punten Pak Guru seueur di dieu nya, lamun ngawurukan murang kalingan saukur ngandelkeun gaji cepet lelah Pak. Pak Kiai mamajengan ngawurukan murang kali santri hapunten ngan saukur punten ayang uang sahriyah bari jeung eta ge teu cekap kangge aranjeunna wungkul akan mudah lelah. Punten termasuk mubalik andai kata ieu ceramah kali tu kadi ngan saukur ngandelkeun pamere tinu sohibul hajat cepet lelah Pak. Sanes gumujeng ya Pak Kuhu, andai kata damel di desa ngan saukur ngandelkeun siltap para pamong akan cepat lelah. Ibu-ibu ngandelkeun nafkah pamere ti salaki bari jeung teu sasuai ka capek leres teu Bu? Tuh Bapak dangukeun. Cepet capek Bu. Tapi andai kata kita bekerja melibatkan hati bukan sekedar materi madah, insya Allah yakin sok anu balegna anu guruna keur ngajarkeun generasi, bayangkeun ku Bapak andai kata anak-anak kita sukses dalam berbagai kehidupannya, Bapak akan terus mengalir pahalana. Amin. Nikmat luar. Maka ibu-ibu abdi matitip ya timulai ibu-ibu nasing ari ikhlas ngurus salaki, bapak nasing ikhlas ngurus istri, akan lahir anak-anak yang ikhlas juga. Amin. Lamun tos ikhlas endah we bawaana teh rek capek rek kumaha ge nikmatna luar. Contohan ku ibu lamun bapana dongkap enggal bagiakeun bapana ka dieu kulem dina pangkonan mamah osok kitu tara.
Isukan cobaan ibu-ibunya saling melengkapi, saling memberi motivasi. Dongkap bapak nate enggal kulempan membelai istri teh sambil sering ngagugurkeun Pak dosanya Pak ya. Dibelai bapak nate kulem dina pangkonan indungna, dibelai ku indungna teh mun bisa solawat mun bisa ngaji ku bapak hoyong diajikeun ku istri. Bapak waler hoyong diaoskeun ku istri maot heula. Da moal diajikeun muncan maot mah. Ah nyanyi wae ustad lah teunana kitu nyanyi teunana asal nyanyina andung-andung manfaat. Misalna ieu mah contoh, salaki urang teh sapope ka sawah sok pilih lagu nu cocok jang petani. Sambil dibelai teh nya ku ibu teh dinyanyikeun kitu nya. Wayahna macul deui. Sok barengan. Wayahna macul deui, wayahna ngojek deui, wayahna dagang deui, wayahna kewajiban sapopoe kanggo bapa rumah tangga. Isuk-isuk macul beberang dagang tengah poe ngojek. Lalaki masingnya ahan ka anak jeung pamajikan, najan kudu banting tulang asal menang ridho pangeran. Raos tante ibu-ibu cek salakina teh ngeunah suaranya neh heuh atuh aing, cek bapana teh atuh aing gilirannya neh hees di dieu. Dibales ku salakina teh wayahna nyeseh deui, wayahna ngejo deui, wayahna ngepel deui, wayahna kewajiban sapopoe kanggo ibu rumah tangga. Isuk-isuk beberang tengah poe awewe masing harormat kasalaki kudu taat bari ulah goreng adat bisiku Allah dilaknat. Naos tante bu sok isukan dicoba nyawa ti ayeuna tiangan kasetna moal kapanggih. Ibu bapak hadirin wal hadirat tos teu karaos jam 1:30 sim kuring cumarios di payun bapak miwah ibunya. Intina kasimpulanana sim kuring ngiring dedel doa mudah-mudahan ieu Kang Mujibnya Cep Azhar sing janten murang kali anu qurrata ayun waj'alna lil muttaqina. Titip hiji agama, dua karya anu soleh akhlak anu sae, nu katilu dipiara akalna, nu kaopat tanamkeun rasa kaera. Insyaallah anak urang sadaya nu sami hadir janten murang kali anu tiasa mapaesan ibu ramana fid dunya wal akhirah. Bapak ibu hadirin wal hadiro anu sami mulia, manawi sakitu nu tiasa kapihatur kirang sareng langkuna nuhkeun dihapunten anu saageng-ageuna. Insyaallah mungkin doana kumaha ajengan di dieu nya Kang Mujib manawi sakitu hapunten seulepatna nya jauh dari ekspektasi, jauh dari harapan, tapi mudah-mudahan aya manfaatna atau insyaallah sanes waktos urang tiasa pendak teuing. Meuli enteng sisi pasar, meuli enteng sisi pasarnya ulah sampai urang ngaji lila teuing ieu sabab beuteung kaburu abdi mah teu nyarios sama ibu-ibunya. Mudah-mudahan aya manfaatna. Kali dipungkas wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Kang Eye doana mamajengan. Aduh hapunten Pak padahal abdi hoyong ngaminan doa Pak Kiai nya mangga urang sami doakeun. Al-hadziniyah wa ala kulli niyatin sholih al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukhina wa maulana Muhammad
sallim wa barik ala kulli sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin wa hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa walidina wa azwajana wa jama'atana wa talamidhana min ahli salah wa ahli al-Qur'an wa ahli at-tuqa wa ahli al-khair wa la taj'alna wa lahum min ahli as-su' wa ahli al-fujur wa ahli ad-dair. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Istajib doana ya Allah.